anjeun amok eta teh setan. Ari setan terbuat dina api, mangka tingali jelema lamun amok bakarna api dina panona, katingali panona beureum. Lamun anjeun kitu buru-buru anjeun nangtung, lamun keur nangtung buru-buru diuk, lamun keur diuk buru-buru nangtung. Terus anjeun wudu sabab moal aya anu meredakan seuneu lintang dicai, mangka moal aya anu bisa kanjeun amak lintang di abdas. Lamun urang amak Pak teras abdas, maka urang ambil napas keluar tina suasana anu urang teh mumet ti imah, pandangan anu luas ningali gunung, ningali tarik napas leungit teh amak. Maka amak jalma gede amak lain jalma nu takwa, sabab jalma nu takwa alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra, nu ngainfaqkeun harta baik keur sempat sempit, wal kadiminal ghaib, nu bisa menahan amarah, wal afina aninnas, jeung jalma anu suka memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Jadi di dia ras kurang ayat aku katilu di Sahih Ibnu Athaillah yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala bitaatika. Gusti nu maha mulak malik hate condongkeun manah abdi teh Gusti kana taat jeung patuh ka salira, Gusti kana agama salira, artina kana Islam, maksana kana perbuatan-perbuatan amal soleh nu diajarkeun dina al-Islam. Eta teh hate Pak. Aya deui Allahumma habib ilainal iman. Teh haji lilis sok dibaca. Nanti tina kana teh Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakeun abdi kana iman. Ras wa zayyinhu, sareng hiaskeun eta iman. Hu di dinya domirna kana iman. Sareng hiaskeun Gusti wa zayyinhu fi qulubina, eta iman teh kana hate abdi. Jadi hate urang teh mangacan hayang dihiasan ku iman, Pak. Gitu. Lain hayang dihiasan teh. Jadi Gusti wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, sareng bencikeun hate abdi teh Gusti kana sagala bentuk kamaksiatan, kagorengan, jeung sagala bentuk kadurhakaan. Jadi aya condong hate we anu resep anu durhaka teh. Jadi dihiaskan keimanan. Kita doa tawaf di kelas putra disabih. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Gusti, cintakeun abdi kana iman. Jeung panteskeun hiaskeun eta iman kana hate abdi. Jadi hate hayang dihiasan ku iman. Ulah dihiasan ku amarah, ulah dihiasan ku hasud, kebencian, ku takabur, ku nifaq, ku syirik, Masya Allah. Tapi hayang dirarangkeun hate teh Gusti. Wa sayyidhu hiaskeun eta iman teh di qulubina kana hate abdi indah. Masya Allah. Doa-doa sangat dahsyat luar biasa. Aya deui doa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Gusti abdi ngalindung ka salira tina ilmu anu teu manfaat. Terus wa qalbin la yakhsha, sareng hate anu teu khusyuk. Wa amalin la yurfa, jeung amal anu teu diangkat teu ditampi. Wa du'ain la yusma, jeung doa anu teu didangu. Jadi urang nyuhunkeun berlindung ka Allah pun hiji Allahumma inni a'udzubika tina ilmu teu manfaat. Urang teh Pak nyiar ilmu kalitu ka dieu hayang jeung kamanfaatanna inayah disebut. Lamun ilmu loba teu manfaat disebut mas'uliyatil ilmu, leungit pertanggungjawaban ilmu. Maka jalma ketika leungit pertanggungjawaban ilmu, maka jalma ku ilmuna itu digusur kana jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Naon mas'uliyatil ilmu teh? Aya sarjana hukum dihukum. Lain teu deh kana ilmu hukum. Sebenarnya sarjana hukum tapi dihukum. Itu aya keamanan, kalah diamankeun. Itu aya security, hansip nu kudu diatur, kalah dibawa. Aya polisi ditewakan, penuntukan lewakan. Jadi ilmu-ilmu itu leungit disebut mas'uliyatil ilmu, keluhuran pertanggungjawaban tina ilmu. Mata nyuhunkeun Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Gusti abdi nyalindung ka salira tina ilmu nu teu manfaat. Kadua, wa qalbin la yahsa, jeung tina hate nu teu khusyuk. Abdi teh hoyong khusyuk Gusti. Ibadah nikmat, raosna zikir, raosna saum, raosna maca Quran, raosna urang dina tangan, raosna dina bakti, ngarasa salah, ngarasa kurang lamun teu tahajud, ngarasa kurang lamun teu maca shalawat, ngarasa kurang lamun teu nasde, ngarasa kurang leungit teu sampurna hirup dina sapoe lamun teu
dia ngerasa Gusti lamun tasawuf. Tapi kelezatan ibadah, ketakaruban di sisi Allah Subhanahu wa taala matak semua teh Gusti kusukkeun bintan wa qalbin la yahsa wa amalin la yulqa abdi lindung ka sarira tina amal anu teu ditampi nauzubillah urang capek gawe teu kapake teu aya mardud ruddas ditolak sama sekali nauzubillah min dzalik. Terus wa amalin la yunfa wa du'a inna yusma sareng doa anu teu didangu hartina teu diijabah. Urang hayo bae doa heug teu diijabah nauzubillah. Hoyong setiap tetesan doa sajabi didangu ku Allah diijabah. Lamun urang sanes teu diijabah tetapi lamun ditangguhkeun ku Allah. Kapunguran kan bab urang dina doa teh dina bab katilu teh himmatul aliyah. Sawabikul imam emekane aya doa teh sanes teu diijabah ku Allah teh tapi ditukeurkeun kana musibah, ditukeurkeun kana udur, terus disalametkeun di akhirat, terus anjeun ditukeurkeun kana lain emekane kan. Nah kitu pop-pop doa mataku ya Allah abdi sanes teu didang tapi tukeurkeun tapi hoyong abdi teu didang matak ngadoa. Jangan eta ibu bapak doa sadayana teh anu berurusan jeung hate tetap bahwa Ibnu Athaillah lamun kandel hijab dinding anjeun maka anjeun moal menemukan manisna ibadah jeung makrifat maka anjeun ka hijab eta ngarupakeun panyungkun ti Allah da bongan atau anjeun teh sombong bongan maksiat batin bongan anjeun teh takabur maka anjeun teu ngarasakeun lezat jeung manisna ibadah cilakana anjeun teu mendapatkan moal mampu memandang kaula, moal nepi ka kaula sanajan memandang kaula oge ngan sampun pandangan kosong. Nah, nasubilah dimendari kasimpulanana uih deui kana prinsip urang hiji aya takhalli, aya tahalli, aya tajalli. Takhalli hartina urang beresihan batin tina sagala penyakit batin ku satekah pola tadi zikir, tobat, munajat, urang tolak ilmu saja bina. Kedua, tahalli, naon tahalli teh isian sapantos eta batin ku akhlak batin, qanaah, sabar, urang sadayana jeung sagala rupa. Terus baru maka geuna tajalli hartina memandang dina balik pandangan segala sesuatu nu dipandang ayana Allah, kekuasaan Allah, maka semakin kurang banyak memandang maka semakin takor segala sesuatu diciptakan ku Allah. Iya nu dimaksud subhana ma khalaqta hada batilan, maha suci engkau ya Allah anu nyiptakeun sadayana ieu teu aya nu sia-sia, sadayana aya maksud, sadayana ngagugah kana keimanan. Dan mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawujudin ma'a. Itu hikmah anu ke-15. Mudah-mudahan jantan ilmu anu manfaat kalawan urang sadaya paparintkeun ku bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala urang tiasa amalkeunana amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.